Saus sepatu. Saus sepatu. Saus sepatu, saus sepatu. Kamaran aja jelema teh. Manira rehe. Saus sepatu, saus sepatu. Duh, engko aing maca kebon konon parang dari bawah. Popote aing sekolah gitu. Ah, sabutan aing aing lah. Pas balak ieu pan yo. Kebon dekat tempat-tempat. Duh, aing beuteung geus kukurubukan kieu. Tapi gawe mah geus meunang sakieu mah lega. Aing balik heula. Beuteung geus lapar. Tapi caranya dengan kejo. Iya we sugan penambah darah aing, beli aku reungit darah aing. Ieu sugan nambahan nih ku pucuk sampo. Saus sepatu. Sabolah 10.000. Sapasang 30.000. Saus sepatu, saus sepatu. Tah. Dedengan aing teh nu ngajual tahu. Kebeneran pisan yo. Di koro bengkok. Aing rek meuli ah. Tuh, saus sepatu. Makasih orang Jang. Tah, ngepas ya. Aya nu ngeureunkeun. Bungkus 10.000-an, Jang. Mana sepatuna, Mang? Oh, sepatu. Aing mah 10.000-an, tahu bungkuskeun. Ari hiji 10.000, amun sapasang 30.000-an. Sia sebenarnya dagang naon, Jang? Saus sepatu, Mang. Aing sugan teh dagang tahu dengan aing teh tahu duda. Aing di jero tengah kebon oge kuat lompatan beusi siang geus jauh. Jadi mall, Mang, saus sepatuna. Soalnya sungut tahu supaya gogorokannya gandeng aing. Anas mending geus bunga buat celina katutupan jukut sama Mang eta teh. Saus sepatu cuan cek disol sama Mang teh. Ayo malah katahu-tahu biasa lapar kan. Saus sepatu, saus sepatu. Saus sepatu. Tah, kebeneran tukang tahu teh. Biasa sok di jalan. Kemana sih tukang tahu mangkatna? Saus sepatu. Tah, makin deket wae suarana tah. Tukang tahu teh. Tahu ka dieu. Tah, milik mah di mana weh? Sugan we ayeuna mah cenah teu katutupan jukut. Menang teh 10.000. Menang, Bi. Mun sapasang 30.000. Urang mah 10.000 weh. Mana, Bi? Sepatuna orang sol. Gening sepatu, segan-segan urang mah tahu. Saus sepatu. Saus sepatu. Saus sepatu. Saus sepatu. Saus sepatu. Saus sepatu. Ada dengan teh tukang nyocokan buntu. Gimana caranya tah? Duh, aing pas nyari buntu teh ya. Aduh, buat muriang-muriang nyari buntu teh kan aduh. Sorana mah ka dieu sigana ya. Kaki kadi mah ka hareup ya. Sepatu. Tah, kabeneran. Jang. Esok ieu nambal buntu. Saus sepatu. Oh, iya hiji ya. Pang nambalkeun ieu pot nyeri wae. Ieu buntu. Saus sepatu, Mang. Saus sepatu. Heeh, nambalkeun buntu. Iya. Ning angkot barang tak ieu ya, nyeri buntu ya. Sugan cager ditambalkeun mah. Saus sepatu, abah nambah untuk. Nah, iya ya, dengerin buat mancing mah ya. Kalau laukan. Garalak lauk teh. Kita nyangkut. Kurang-kurang atuh aing juga dengan kejo ya sore ya dahar. Penguna naon pisan di imah. Udah digogoan lah ya. Menang. Pak, cubukna mah gede yo. Lauk teh. Kaina gede teuing euy. Tah. Gudung. Kuat murid euy. Mau. Ih, anggar. Lain lauk
tuh bunang tuh ember palit kemana tah ember? Goblok teh malah palit. Saya teh geuning jadi kiruh kieu. Kira aku elok gede, dek nyantok. Aya ember. Ieu geuning mentas. Apa anu ngeuseup itunya? Benar-benar Mang Komeng. Batur hayu di pancingan malah dikubak. Ini masing-masing udah rezeki mah. Untuk ke mana? Benang ku sia aing babon udah babon ember leungit mutuh nama babon da kena. Goblok. Ah, mana babon-babon orang kiruge ku Mang Komeng diubek. Ah sama teu percaya ka aing. Tempo aing udah babon cicing sama. Ah, Pek, teu bohong percaya sama ku aing tewak di babon aja. Ember kemana? Ember goblok lah palit ember teh. bawa heueuh nya. Si Mang Komeng babon. Ah, biar ah. Anjir gede euy. Goblok aing ruas. Gede. Gimana Mang Komeng? Gimana? Cicing gede yo. Mana sih? Gimana Mang? Ah, ini bunang. Ya bunang ya gede ya ku aing. Bener-bener ketipu ku Mang Komeng. Ah, Goblok. Kan orang ngaliwat hayu. emang aya bumbu nama? Aya. Dia tuh orang anu meulina. Kudu meuli orang ka kebon ieu aya cengeng mah di kebon. Emang loba? Coba. Aya tuh. Enak yang dibawa. Yuk. Mana mak cengekna? Kita cengek yo kada matikan. Geuning loba. Ayo petikan. Tah, cengekna geus aya. Naon deui mah bungbuna? Naon we hayu. Daun sapo ke. Rapian, ada daun sampuna kabe. Bungbuna mah kabe geus dialaan ka daun sampuna. Hayu. Ayo. Nah, geus kabe hayu, geus kabe morong balik. Geus kabeh? Geus. Mak, kade dengeuna tah asin teh nya. Heeh. Rupian mana? Tungguan baskomna urang dengan hurufna heula. Ya. Piraku baskom ditunda di dieu. Nyala atuh, kumaha sih pemikiran Mama Puar teh? Kemah lila. Kemana meureun nya suluna? Lila teuing ngasuh teh. Gua mau ka kebon. Ah, susul ah. Oh, si Pian kemana? Titah nungguan, kalah mangkat, budak teh. Terus tuh si Pian ngaliwat teh, hanya karena diliwatkan, tetulus si Pian teh. Kayak nungguan si Pian ngaliwat nak. Wah, si Pian teh. Apa neangan sulu sarua ka kebon. Ah, teang heula ah. Si neangan sulu ka kebon. Atur maneangan ka kebon. Sugan teh ngalah sulu, nya mah boleh dieu. Tuge, nungguan. Lila wae nya geus we tinggalkeun. Maneangan ka kebon asuk-asukan. Sugan teh sia neangan sulu ka kebon. Hayu ngaliwatna jadi moal. Moal ah geus seubeuh. Dari mana sebab ngadahar naon? Tadi ngedar angin.